Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Kemis kaping 16 Oktober 2025. Masih dina suratun Nahli ayat ke-80 hijina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aufu bi ahdillah. Wa aufu jeung kudu dicumponan. Kudu dicumponan teh naon bi ahdillah kana sumpah Allahi jeung Gusti Allah. Pan urang teh memeh lahir ka dunya teh geus sumpah, geus syahadat, geus yakin anjeun teh Allah anu kedah diibadahan tiap waktu, tiap menit, jeung sumpah bahwa Rasulullah teh Kangjeng Nabi Muhammad putusan Allah. Eta teh urang memeh gubrag aya ka dunya teh tos sumpah sadayana ge nu lahir ka dunya mah Islam, Muslim, tos syahadat, disahadatkeun teh di payunan Allah. Kapungkur memeh ka alam dunia ieu. Tapi naha atuh jadi Majusi, naha jadi Nasrani, jadi Yahudi. Eta mah diyahudikeun ku inung bapana, dinasranikeun ku inung bapana, dimajusikeun ge ku inung bapana. Da asal nama sadayana oge gubrag ka dunya mah tos fitrah, hartosna fitrah teh sanes teu gaduh agama tapi tos Islam sabenerna mah sadayana ogenan. Saterasna Ida ahadtum di mana-mana anjeun sumpah baheula memeh lahir. Saterasna wala tangkuzu jeung ulah ngaruag, ulah melanggar anjeun aimana kana sumpah eta teu meunang melanggar sabenerna mah. Kudu nama sadayana oge teu meunang melanggar kana sumpah syahadat urang memeh lahir. Ba'da saatosna sabadana tauqidiha dikuatkeun diteguhkeun hak eta sumpah. Saterasna wa qad ja'altumullahu jeung sanyana ja'altumullahu geus ngajadikeun ka anjeun Allah Gusti Allah alaikum pikeun anjeun kafila. Jadi Allah teh kafil jang urang sadayana. Kafil teh naon? Anu nyaksikeun, anu merhatikeun, nu ngawasi urang keur hirup di dunya teh. Aya kafilna nyaeta kafil teh na Allah Subhanahu wa taala kafila eta kafil urang sadayana. Sabab naon maka disebut kafil? Innallaha sabab ari Gusti Allah ya'lamu mah uninga Allah ma taf'aluna naon perkara taf'aluna nuku anjeun dipigawe diamalkeun di dunya. Rek megawe hade, rek megawe goreng, Allahu kafila, Allah maha menyaksikan. Saterasna wala takunu jeung ulah dijadikeun bukti sebuah perumpamaan kalati seperti seorang perempuan naqadat ngaruksak eta awewe kana jijieunana kana tenunanana ajalaha kana eta tenunanana mimba dikowatin saatosna eta kenunan kuat angkasa tuluy diancurkeun dicerai-beraikeun deui. Eta teh saha ibaratna kapungkur aya namina teh Raitah bintu Sa'ad tukang tenun sapeuting nenun tapi geus alus geus rapih isuk-isuk diucutkeun deui angkasa diucutkeun deui. Tah nu kitu teh kajadianna seueur ayeuna oge ti keur ngora babarengan boga suami boga istri boga caroge geus kolot cerai-berai eueuh hartina teuing kunaon ku nafsu teuing ku angkara jadina teh teu bersatu geus kolotna teh kalahkah cerai-berai seperti Raitah bintu Sa'ad waktu sarita perumpamaan seorang wanita gila tukang tenun. Satrasna tattakhiduna dijadikeun ku itu awewe aimanakum kana sumpahna eta anjeun dakhala lebet bainakum di antara anjeun di antara suami istri seueur nu kitu cerai-berai satos kolot eueuh hartina menang nyusun rapih menang babarengan antakuna
kana yen ulah bukti umat-umat hiya ari itu jalma tukang tenun anu gila teh arba leuwih loba min umati tibatan umat-umat. Jadi ulah loba nu kitu. Keun sebagian anu kitu ngan ulah kalolobaan. Innama sanyana ari itu perkara. Ya belukum eta teh hiji ujian. Pikeun anjeun Allahu ti Gusti Allah bihi kana eta perkara. Wa layubayyinanna jeung penjelasan supaya ngajelaskeun Allah lakum ka anjeun. Yaumal kiamati dina poe kiamah ma kuntum tina naon perkara bihi anu eta dina perkara teh tahtalipuna sok diperselisihkeun ku anjeun. Jadi naon perselisihan anu di dunia anu teu bisa dibereskeun ayeuna di akhirat mah ku Allah bakal diebrehkeun. Yen nu salah mah maneh, nu bener mah itu, nu bener mah itu, nu salah mah maneh. Bulak-balik sadayana oge bakal jelas. Liubayyinana bakal dijelaskeun lakum ka anjeun yaumul kiamah dina poe kiamah. Dina poe kiamah ma kuntum dina perkara fihi anu eta dina perkara teh tahtalipun sok diperselisihkeun ayeuna keur di dunya. Barakallahu li wa lakum sakalimah dua kalimah mugi aya manfaatna insyaallah enjing patepang di dina waktos anu sami sadaqallahu lazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.